iya ya ai hirup lengok kene mah. Nanon gak digawain ku sorangan. Oh no. Masak berdiri, makan berdiri, cuci baju berdiri, tidur pun berdiri. Pokoknya memang geus lehai jasa. Nanon ge poin digawan bari nangtung. Duh, mana nya? Rea mati mentang-mentang bulan puasa. Biasanya bulan puasa merame. Beneran aja. Bukan beda rangkap. Lembur bener-bener amatnya. Biasanya bulan puasa kieu mah rame bener ya lembur. Iya mah. Lembur orderan gara. Iya gara-gara corona yuk. Jadi rindu karpus tempo dulu aing. Barang penting pasti rame. Penting begadang, berang begadang. Geus pasti rame, bercanda jeung babaturan nyampe poho ka waktu. Karpus, aing rindu. Go! Lancar, Run. Macet, Bos. Aisyah kunaon sih sorangan doang ge cacalapakan bae. Pan gandeng meureunnan teu boga cole emang sia. Lucu sia, Boy. Dijieun status WA, Boy. Ai, non bae atuh sia. Aneh. Mau diberi order kong sia, Boy. Kencang bae ngomongna. Ulah turun, aing geus 2 tahun teu narik-narik, aing teu karunya sia ka aing. Kunaon emang sia? Oh, order apa nu nembakeun? Loba nu nembakeun marun, cuman orderanan teu jarelas. Maksudna teu jelas kumaha sih? Atuh nu ngorderna arembungeun nurunkeun sorangan. Masa kudu aing nurunkeun sorangan, padahal kan nyana nu hayang pasirna. Emang gitu asmuni di mana bagian ngorder pasir mah terima beres. Emang sia narik teu mau kuli. Males lah aing mau kuli. Lamun mantas nurunkeun sok laju hayang ngilu ngabangun. Ngaduk, mlester, ngecor, masang bata segala. Astagfirullahaladzim, teboy sia mah. Sia mah kuli bangunan meureun nu diajak, lain kuli nurunkeun. Atuh teu sakalian bae ku sia kuli panggul ajak, kena dipanggulan ta pasir. Piadateun sia. Oh, emang bedanya, Run? Atuh beda asmuni. Parah sia. Ih, ampun eng mah. Lamun Bos Harun jeung Teboy geus kongko duaan, pasti aya orderan ye. Teboy geus pasti ngajakan aing. Pan aing kieu-kieu kenek lihai. Geus samperkeun. Bos orang kabeh ieu duaan. Wae dong. Atisnya nyawa aing meureun. Aing mah teu keur bos. Kajian orderan kerege aing mah tetep bos. Lancar dong. Nyaho lah, ikan Bos Harun, sang pelangsir sukses sak Karanggan. Macet, Boy. Seti mana dong? Biasa, Boy. Mantas mangkal. Sombong amat. Tas mangkal dong. Saya nang ngojek. Sombong kunaan sih, Boy? Masa aing sombong? Lain ngojek, Run. Aing mangkal di pangkalan Pasir Arab. Lain di pangkalan ojek. Sombong lah aing nama sia, teu ngajak-ngajak aing, giran sia mah mun aing narik diajak bae ku aing. Pan sia mah supir teh, Buy. Emang sia daek diajakan kuli nurunkeun ku aing.
Atuh nurunkeun mah sia dung, aing supirna. Pan aing ge ilu jeung batur boy. Mun sia ilu kan supirna 2. Ya, bos material ya nelponnya. Semua gagal nih pasti orderan ya. Oi, dong, cicing saya udah cekcok baik. Diberi orderan gue sih. Semua gagal nih nelponnya bos material ya. Halo, Bang Harun. Halo bos, selamat malam bos. Apa kabar bos? Waduh, udah lama nih baru ngebel saya lagi. Gimana bos? Mau berapa rit nih bos? Sprite apa pasir bos? Halo bos? 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 Harun, lu ya nyerocos aja. Gimana gua mau ngomong? Lemes banget bacot lu. Gue cuma ngasih tahu nih ya, gue udah nggak ngorder pasir lagi ke lu. Maaf bos, maaf. Kenapa bos? Bos marah ya sama saya? Apa bos udah punya pelangsir baru? Kok bos gitu sih? Bos hianatin saya kalau gitu. Jangan gitu dong bos. Kalau gitu bos matiin jalan rezeki saya. Bos tega. Bos kejam. Harun, material gue bangkrut. Puas lo. Abo. Bangkrut. Material lagi. Kumaha bos? Jadi teu narik, pasir apa batu? Kulanya bos, kulinanya. Kula mah bos, nyamping siap, ngabutut gak siap. Ngaranna ge kenek lihai. Gagal dak. Iya mah. Pasir henteu batu henteu. Bos aing nelpon ge. BB aja materialnya pindah ke Kalimantan. Ilo kan saya ngirim batu jeung pasir make JNE. Aing ge bingung ieu kumanya. Kumaha sih ya Sirun? Aing mah geus bebeja ka bebene aing. Aing aya anak numpang narik. Mana nya geus mesen baju online nih ge? Naon hubungan aing jeung bebene sih segala mesen baju online. Bos, terus si urang kumaha ieu kuli? Tuh, ieu sih jeung bebene teh boy. Geus lah aing rek ngaloyog. Boy, emang BBNS boga order? Boga, Pasir apa batu boy? cai. Emang daek sia, moal cai make siku. Hah? Nah, Harun tuh. Kosnan ke dia tuh. Kerjaan kuing ah. Iya, aku ya. Narusing. Material bangkrut. Nyerang orderan ka mana deui ya. Sial jasa naon sih nya? Lah. Ja botol aqua doang. Naon sih budak ieu nya? Aduh, sial amat Harun ngedegar air. Waduh, mistis kosna ieu. Lu njak tahu nunggar aing di bae. Tahu gaduh. Sial amat yang dilalaga botol kieu nya. Jauh usian di botol. Ada beurek. Buka ulah
Oh, sekarang mulai penasaran ya ke botol. Aing kudu desain heula ya. Pura-pura jadi jin botol plastik ya. Coba buka kuing ah. Penasaran. Dibolang kedua kali balik di ke aing. Kadangin nama suara hitut jin eta. Woi, manusia. Aing seri dan hitut. Wadidaw. Sasya, saya tuyulnya. Waku. Namaku adalah Jin Waku. Dan aku adalah jin terkecil. Hahaha. Oh, sia jin. Masa jin bernyit gitu? Tuyul meren siapa? Tuyul iya, tuyul arwana. Pansya ngaledek. Oh, wasin nak sakajen. Jin bernyit gitu, wasin sina acan aing. Lamun emang sia bener jin, bisa tuh sia ngabulkan permintaan aing. Waku. Mentanan sia, mentan singkoloba. Aing minta orderan, kena ngambreg. Kabel mobil truk 3, mobil pribadi 2, motor 3, duit loba, awewe seksi, bahenol, menor 2, bisa tuh sia jin. Waku. Maruk masih jadi jelema. Tadi cek saya sing lo, bajin bernyit, kumaha sih? Hiji beheulan. Oke, lamun gitu mah, berhubung orderan aing kerehe, aing minta orderan aing ngambreg selama 5 tahun. Bisa tes ya, Jin? Waku. Siap. Ya, jeung sia. Naon yo, orderan lain. Waku. Baca beku sia. Edik ngalingitulan. Oh, kau yang dibaca kadang. Coba aing nyelesai yang ngalengit. Waku. Pemali. Sia nyeleng jin ngalengit mah. Sia ngarep ka ditu gerak. Benbong. Disulat jadi kandang kotak ku aing. Tega amat ya Jin. Aing disulap jadi kandang kotok. Buaing ah. Kayak dipakai bang pencot dina. Oh tuh, yang mau nyulo. Tah. Cepet gak Jin ternyata ngalengit mah. Kira-kira ya kertas isinya naonnya. Jadi penasaran jasa aing. Jimat apa daftar orderan aing yuk? Kira-kira. Sugan be. Yuk. Jimat. Pimpi. Này, Dah aja Pak Jongasa. am ya. Ini nama lihai. Pemain Indosiar. Remeh kena. Jeritan istri. Nah, baca sih dalami lah dalami. Jerokeun, jerok. Action. Atuh nu harayangan pasirna remungeun nurunkeun sorangan. Action. Atuh nu ngorder pasirna arembungeun nurunkeun sorangan. Masa kudu aing nurunkeun sorangan? Padahal nyana nu boga pasirna. Aya. Action. Atuh siap. Action. Atuh siapa sih mau kuli bangunan lain kuli panggul ya aja. Action. Enggak gitu. Action. Atuh siapa kuli panggulan ya. Action. Atuh siapa kuli bangunan nu diajak lain kuli nurunkeun. Atuh tekas sekalian bae ku sia kuli panggul aja. Action. Atuh siapa kuli
Kuli panggul dia. Astagfirullahaladzim. Bener sih. Action. Pantas mangkal aing Run. Mangkal di pasiran Action. Harun! Material gue bangkrut. Puas lo. Action. Pura-pura jadi botol. Action. Pura-pura jin. Action. Awasin siya, nanya ke sejin. Action. Waku! Maintenance siya. Siya nyala jin ngalangit Action. mah. Siya nyala ngajin mah. Siya nyala jin Action. Siya nyala